Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi ari eta bab ngajelaskeun pirang-pirang adab-adaban sare. Hiya ari itu adab-adaban sare ayata toharo eta yen susuci itu si jalma minal hadasi tina hadas. Wa nama jeung yen sare itu si jalma ala janbihi kabelah gigirna itu si jalma al aimani anu belah katuhu mustaqbilal kiblati bari anan anu madep ka kiblat. Wayak sudah jeung yen ngamaksud itu si jalma binaumihi kana sarena itu si jalma rohata badanihi kana ngaistirahatkeun badana itu si jalma liyakwa karena supaya kuat itu si jalma alal ibadati kana gawe ibadah. Wa yadkuro jeung yen zikir itu si jalma Allah ka Gusti Allah ta'ala bari malu Gusti Allah ing dan naumi dina nalika rek sarena itu si jalma. Wa ba'da yaqdhatihi jeung dina sabada hudangna itu si jalma. Wa qad kana jeung nyatana bukti sahaan nabiyyu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam idza khada di mana-mana ngamaksud kanjing nabi marja'ahu kana tempat pangboboana kanjing nabi minal laili dina waktu peuting wa doa tah sok nyimpen kanjing nabi yadahu kana pananganna itu kanjing nabi tahta khodihi dina sahandapeun pipina itu kanjing nabi. Tsumma yaqulu teras ngucap itu kanjing nabi Allahumma bismika ahya wa amutu. Kana dawuhan Allahumma nun Gusti bismika kalawan jenengan anjeun ahya hirup kami hirup kuring wa amutu jeung maot kuring. Wa idza staiqadha jeung di mana-mana gugah kanjing nabi qala tah ngadawuh kanjing nabi alhamdulillahi kana dawuhan alhamdulillahi. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah alladzi zat anu ahya anu geus ngahirupkeun itu ladzi na ka urang sadayana ba'dama dina ba'dama amatana dina sabada yen ngamaotkeun itu ladzi na ka urang sadayana. Wa ilahi jeung wungkul ka itu ladzi ka Gusti Allah wungkul an-nusyuru ari tempat pangbalikan.